Debleng Lolongkrang Pakarang Yuda diri jeung kaayaan sasalan ting kurunyung mawa pakarang silih babat anu bajoang gumati sabalad-balad kahempikan kumuruh angin kodrat iroda geus dicecepkeun kuku pancanaka ka ulu cai sangkan rasa bisa nyucikeun diri tina papait kaayaan kiwari geus digedikeun gadah puja pala ka taneuh maneuh sangkan rasa leungit rupa gegeuleuh tina mamanis pinulung butuh rek kumaha deui urang tinggal ngadago nyawa ngarangrang kedal hate jumerit ninggal geus ilang Bima beakeun lolongkrang pakarang Jambatan Gantung Gunung Cupu 8 Juli 2002 hiji.